cek dangu ke komodei ayeuna ya Om Jen nya sesuai dengan misi Purwakarta Istimewa ya jeung Bang Ijo sumber daya manusia anu kahiji kade lain saukur sakola tapi nu dibangun teh karakterna sakola mah tah sepuguhnya sakola mah ieu karakter nu dibangun ku naon Om Jen unggal poe ayeuna ngomongkeun kebersihan jeung sampah jeung lingkungan. Sebab tina pikiran Om Jen urang ulah hayang ngomongkeun nu gede heula lamun nu urusan nu leutik nu sederhana urang ieu teu bisa. Jangan kita ngomongin yang gede dulu, kalau hal yang kecil aja kita nggak bisa. Sebab apa? Sebab ini sumber dari berbagai masalah, sumber dari berbagai keborosan, sumber dari kelalaian, sumber dari setiap tahun orang ngaluarkeun duit bulak balik poe kadinya kulantaran naon kulantaran orang micin sampah sembarangan kulantaran orang teu ngajaga lingkungan. Sok we kamari Om Jen meresan nu di Tegal Tulang geus sabaraha tahun si Om Jen hayang nanya pangkos eta nu teu diangkut pangkos aya teu? Hah? Geus sabaraha tahun? 5 tahun eta sampah teu diangkut. Bener teu Pak Lurah? Pak Camat? Bener? Eta nyieun musrembang juara kahiji tapi sampah 5 tahun teu diangkut. Teu ngarti otak aing tah. Ya. Eta 5 tahun, lamun 5 tahun nyawa teu? Kahiji eta pasti laleur loba dirinya. Anu kadua pasti jadi penyakit. Begitu jadi penyakit ieu jelema kudu dibawa ke rumah sakit. Begitu di bawa rumah sakit mawana ieu ketua APC kudu pakai ambulan. Bener teu? Ambulana eueuh bensinan. Nya, begitu eueuh bensin mentana ka lurah. Bener? Nya, geus mangkat ka rumah sakit ieu BPJS na nunggak. Nah, begitu nunggak nyusahkeun deui kepala desa. Bener? Nyusahkeun deui camat. Bener? Nah, camat teh gablek duit menta ka bupati. Kumaha? Tara camat mah. Enge tah lain cek aing. Nah, geus dibawa ke rumah sakit BPJS geus diberesan. Yo unggal poe ieu teh bupati teh itu meresan BPJS. Eueuh nu nungguhan di ruanganana. Sebab naon? Sebab ongkos keur nungguanana. Keur dahar keur nungguanana. Mantap Om Jen ieu Bayu Asih aya teh direktur Bayu Asih. Wayahna pasien kelas 3 nu nungguanana bere dahar. Teu sabaraha geus diitung ku Om Jen. Ya aya 100, aya 88 ruangan, 88 ruangan teh lamun kali 10.000 atau 15.000 ukur 1.250.000. Sakali kali sabulan sabaraha teu bira 40 juta. Nya kan? Mere dahar rakyat nungguan 40 juta teu bira daripada duit jeung jalan-jalan tah. Ya kan? Bener teu? 50 juta mang miliar-miliar dengan jalan-jalan di tedunan. Ada ayeuna rakyat nungguan jeung dahar ayeuna teu dibere-bere mulai isukan mah. Nah, ieu urusan sampah deui wae. Berarti kan aya nambah keur anggaran keur nungguan BPJS. Anu kadua, ieu sampah kebawa ku cai. Cai asup ka drainase. Drainase duit teu? Jadi urang tiap tahun ngaluarkeun duit puluhan miliar, ratusan miliar bulak-balik urang keur meresan eta. Ieu kudu mulai murabah ieu. Kudu mulai robah. Jadi hirup kudu aya targetna. Jadi lamun ayeuna tahun ayeuna urang ngomongkeun banjir, tahun hareup teu meunang deui ngomongkeun banjir. Lamun tahun ayeuna ngomongkeun kahuruan jeung kagaringan, tahun hareup teu meunang deui ngomongkeun kahuruan jeung kagaringan. Kudu anggeus jeung solusina. Lamun tahun ayeuna urang ngomongkeun jalan kudu beres kabeh, kudu lucir kabeh, tahun hareup 2 tahun 3 tahun ka hareup urang teu ngomongkeun deui jalan sebab jalan anggeus. Lamun tahun ayeuna urang ngomongkeun RKB ruang kelas baru jeung sakola-sakola anu rusak 3 tahun 4 tahun ka hareup urang teu ngomongkeun deui eta, kudu ngomongkeun nu sejen. Lamun bulak-balik urang ngomongkeun eta berarti RPJPD, RPJMD urang gagal.